Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya curhatan Syekh Kopi, isuk-isuk bari ngopi, sok sanajan encan mandi, sabab karek beres ngaji. Pejabat-pejabat tinggi, pagawean korupsi, makin luhur makin wani, sanajan geus aki-aki. Ditewakan ku KPK, henteu aya efek jera, makin dia makin loba, makin tambah merajalela. Pemabukan perjudian geus teu jadi keanehan, lain kur di perkotaan geus nepi ka perkampungan. Dilarang ku pamarentah tapi tetep bangkawara, loba kolot anu pasrah ka Gusti Allah sumerah. Mabok geus katagihan tapi modalna pas-pasan, soptek oge digodogan, dijieun bahan oplosan. Perjinahan pembunuhan di kota jeung perkampungan, ajengan gogorowokan geus teu aya pengaruhan. Pamusyrikan pamurtadan geus jadi kabiasaan, sabab tina kamiskinan rejeng tina kabodohan. Dunia anu diteangan, dukun anu didatangan, lain datang kaajengan, hirupna amprung-amprungan.